aya 5an. Naon cenah? Ya katanya kamar kita dia mang kena iya kebon dijual moal cuma kedeng lagi beres atau ngomong lah. Rasana teh. Ceulat aja gawe teh. Siapa iya Rokok tah? Jaga mah ya bare nyaho. kumaha apa apa Ulah teh panhirup teh saya teh di dieu. nganakeun hasil ke kebon ieu nya nya mun dijual teh urang teh meunang. Mun nyangsang deui duitna. nya duitna berlaku naon atuh di dinya teh asal lieur pisan. Aduh abdi teh bingung paong manya abdi teh nganakeun di dieu buburu abdi dijual tapi mending dijual wae. Ai maneh kunaha tuh? Ai urang mah pan aya deui urang boga lahan di Matako, urang di imah ya. Bapak mah boga penghasilan lainnya. Di dinya kumaha? Urang mikiran di dinya yang dijual tengah hati urang mah. Urang nginum wae ka pabrik Batako meureunhan. Muah. Gawean yang saya dia bisa gaweana euy. tapi da isukan ka dieu deui Pak cenah Pak jelemana. Tapi urang ingat kanu perjuangan baheula ke Hayang-hayang kebon ieu nya. tengah menang anak euy. Itu kan itu udah lega kene atuh iman kadang mana kegiatan rumah makan cenah. Ta eta. Sah aing mah pusing. Tata rokok.